awas mamah entong milu abi mah hayang mawa MBG na ku solangan cenah ge. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik deui bersama emak anak tilu di saung Mak Rabel. Nya baraya pan tadi emak teh keur ulin. Ari pek teh dina WA aya pemberitahuan MBG balita. Emak teh nam sujanang urang bawa MBG na. Kalakah poknana teh hayang ku abi cenah solangan dibawana. Aku keukeuh hayang init duaan jeung baladna. Yang geus we tadi teh diantep ditinggalkeun balik ka imah. Da asa teu pararuguh geuninganan. Dia teh tuluy we rek disusul ari pek teh katempo ti kajauhan. Nyampak teh geus baralik deui geuning geus we tungguan di dieu. Katempo ting lalenghoy we duaan tuh tingali marawa MBG hiji ewang. Ari sugan emak mah moal bener kitu tapi geuninganan bisa mawa sorangan oge. Lain ieu teh anu hiji mah tuh cenah hayang ka saung ari nu ieu mah ye sujanang hayang dina teras. Untungna we si bestina na teh daek ngelehan. Yap cete jayan mending keneh murak MBG na dina teras anu jayan. Tuh da alhamdulillah menikot antusias barudak mah tingalikeun. Sok ceterek di baruka moal ayeuna MBG na. Nya komo we atunya ngaran barudak mah teuing beunang diengke-engke. Ieu oge geus hayang wagiru di baruka, wagiru dipapai bukaan hiji-hiji. Tah ieu si sujanang mah hayang dibuka heula lengkengna cenah oge. Aduh nu ieu mah ngaheulakeun hayang bolu cenah da resepna ge kana bolu. Pajarkeun teh mantap cenah oge. Lamun si sujanang mah bieu teh murak deui endogna. Da kusabab geuning endogna na teh rada buyatak. Rada buyatak teh meureunan kurang asa. Bari deui endog anu si sujanang mah kaparengan peupeus cangkangnana teh. Pokona mah pas muka endog teh jiga keur murak jeli uduy-uduyan. Mata pas ngadahar endog mah menikot rarujit teh da.